Ji, bere aing pertanyaan Ji. Nangkang dirinya. So. Jawab secara logika. Tanya. Hewan naon anu sok belajar? Sing bener oge atuh mere pertanyaan ada atau hewan anu belajar mas teh? Bener, Bray. Eta teh secara logika jeung aya jawabanana. Lamun hewan belajar meureun pinter, da hewan anu pinter sih teh. Aya hewan anu pinter? Hewan naon? Eta nu sok malingan duit rakyat. Eta mah peribahasa, Ji. Beurit aya. Eta mah peribahasa. Cicing bisa nu kasinir jawab pertanyaan ti urang. Matak lagi selain beurit mah. Aya. Aya. Sani merak kedawang naon eta? Berpikir secara logika, Bray. Dina logika na hewan mah nya hirup nanti ku insting nya ge boga otak datara dipake otak nama. Aya hewan anu sok belajar, Bray. Si aing mau ditanyaan teh ke penonton maneh aing rudet pasti ngajawab penonton orang mah pinter. Pinter. Mau ditanyaan buktikan sok. Gas. Para penonton. Cik penonton komen-komen buktikan tak kasih Bray berebetkeun dina kolom komentar hewan naon anu sok belajar. Aya. Aya. Nya naon atuh jawabanana sih? Kutu buku. Maksudna kutu buku. Lain hewan kutu buku mah. Anggaran kita tebakan. Lamun tumila kutu buuk karek didinya ta otakna sengklek. Kutu buku. Maka berpikir secara logika gerak. Banget kutu buku.